Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya', yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-'adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, penata acara, dulu nak aing tadi saya ngatur-ngatur kamera ini, jadi jelema dulu karena kamera yang tahan babek wae jadi ngelawan nak nini dulu atau aing ngomong jeung sah. Yes guys, kami gini, dulu nak kami, iya tuh nyari tadi dia. Look at me. You and me, look-lookan. Dulu. Pengatur waktu penata acara nukusim kurang dihormat. Sengaja protokol dihelakeun, sabab jasa mubarok moal naik-naik kena panggung lamun teu dititah ku protokol. Ketika isu kan di imah we di ditu. Nuhun kok. Protokol. Bilusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana anu sami nafaati di haflah mubarakah. Anu teu bisa diabsen hiji-hijina kum sadayana bae. Para ulama, para kiai, para pimpinan pesantren, pimpinan majelis taklim, kunaon dihormati, kunaon dimuliakan para ulama, para kiai, para asatid. Hitung-hitung berterima kasih, hitung-hitung malas jasa urang karena pengorbanan para ulama, para kiai anu geus nyampaikeun risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam nyampe ke urang. Urang nyaho sholat, nyaho ruku, nyaho sujud ti ulama, ti kiai, ti guru-guru urang, bener? Nyaho hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh, ti guru urang lewat majelis taklim, bener? Nyaho ruku, nyaho sujud, nyaho sholat, ti guru urang. Bahkan tertanam rasa iman cinta urang ke Allah, ke Nabi,
urang jeung Nabi can pernah pangi ningali wajahna can pernah ngadenge suarana can pernah tapi kunaon dina hate urang nancep rasa iman rasa cinta anu sakitu hebatna ka Kangjeng Nabi wasilah sababia disampaikan diwauhkeun ku para ulama para kiai para asatid guru-guru urang bener berarti aya jasa batur ieu teh jasa guru urang anu geus nyampikeun Islam jeung ajaranna ka urang jujur da cek nafsu mah mending diimah ieu daripada indit ka dieu tiap detik tiap menit tiap saat dina hate aya dua presiden anu perang hiji anu disebut Raisuddin pemimpin agama anu dikendalikan ku iman jeung rasa cinta kana agama nu kadua anu disebut Raisun nafsi pemimpin hawa nafsu kadang-kadang setan milu ngendalikeun tiap saat memeh ka dia perang heula dina hate cek iman anu muludan arek ini muludan nafsu ngarangan ulah sia karek balik gawe capek mending reureuh di iman nafsu teu mending molor ieu teh di iman iman maksakeun arek muludan pokona mah keun bae capek balik di gawe oge peupeureuheun aing rutinan minggonan tiap hadir atuh satahun sakali aing muludan hadir aya nu kitu keun bae ulah mencurigakan ceng siare kamarana atuh indit-indit sia kali itu ngaganggu bae tadi kan itu baru gerakan kan itu ulang ngobrol coba ceramah doang di TK percis indungan diuk sit down please sakit itu main apa kita wah jadi pohon tapi kamar mata kita cek nafsu menikah cicing di imah benar tuh tapi iman beda ngajawab dah peperiheun naik minggu nan rutin nan telok hadir atau satu sakali yang mulu dan milu hadir alhamdulillah berarti iman cinta itu menang lu nggak cek aja kaman kolam renang sok sih renang dulu ini rek mingguan gadinya nafsu ngahalangan deui ulah niwinit muludan sinetron TV rame demo mending demo di dia demo kejo demi kejo kita bersatu alhamdulillah nafsu ngahalangan deui tuh TV rame aya berita aya film sinetron iman ngajawab TV isukan aya deui tapi jeung muludan tahun hareup cantang tuh umur aing panggih bener iman nu ngajawab bisa hadir ka dieu nafsu ngahalangan deui cek nafsu ulah muludan lapar mending cicing di iman lapar tinggal ka dapur iman ngajawab dan bae lapar oge tetep aing rek muludan sabab aing ngadenge si wase ngejo iman anu meunang mana si wase gusur bawa ka si wase eta nu tanggung jawab eta atuh panitia eueuh aing balik lengoh eueuh babawaan nafsu ngarangan deui meuring cicing di imah molor tibra bebas iman ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari molor bisi anu geus sare ulah diganggu keun bae ternyata niatnya jelema dua ti imahna hiji niat muludan kadua niat ngapalkeun molor tok ane di pengajian sok anu molor eta niatna dua mata kula resep lamun kula ceramah kabeh nu hadir malolo berarti kula balik teu kanyahoan no penting panitia ulah molor bahaya trauma pernah aing ceramah muludan 2 jam panitia molor aing lengoh teu babawaan jadi nu meunang teh iman nu meunang teh cinta karena agama
cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan cinta orang dibalas pun cinta Rasulullah, amin. Sing barenang syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata di cek nafsu mamani iman jangan muludan, tapi iman beda dari rasana. Yang tiap tahun orang agungkeun maulidna Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi Aisyah muludan 2 tahun karena Nabi disebut cicing bae. Nabi Muhammad sebab janji Kanjeng Nabi man aqama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, sing sajal anu ngagungkeun maulid kaula maka wajib eta jelema menang syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi urangnya hokana muludan hikmah tolak ilmu silaturahmi tisaha jasa-jasa para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang. Maka ayo belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Sing bisa nyian jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener kan? Jika tuh pagi jeung kiai, jeung guru, jeung ustad di jalan nu ngajar ngaji ke anak-anak kurang eta kolot pagi di jalan jeung ustadna kirang baras ya mere rokok nanya-nanya atuh di jalan eta ya kolot nasi santri pagi jeung ustad di jalan teu nanya-nanya aja aya begitu. Maaf ya minna eueuh di dieu banyak eueuh nu ngaku cuek bae. Padahal anaknya dididik ku kiai di pesantren, di majelis bisa ngaji, bisa ibadah, akhlakna mulia, pasehat baca Quran. Namun saya santri dididik ku kiai di majelis di pesantren, ahli ibadah, pasehat baca Quran, akhlakna mulia, jadi jelema soleh. Maaf, anu kabawa mulia tiheula adalah kolotna, indung bapana kabawa mulia. Bener. Anak saya rajin ibadah, pasehat baca Quranna, akhlakna mulia. Nah si pepen lu kasih ku baca masyarakat eta si pepen bisa mamagahan anak pacar menang si pepen kiai nu ngadidikna disebut ente kalau atuh betul kiai nu ngadidikna tika bawa-bawa tika sebut-sebut tapi giliran aya oknum santri deugeul belegung bedegor sombong maaf indung bapana kabawa goreng tapi kiai nu ngajarna di pesantren kabawa goreng. Bener. Santri mana eta meuli goreng akhlak meuli sombong biasa kiai eta cek kiai aing teu mais teu meuleuh giliran goreng kabawa aya gitu. Wah sia mitna insyaallah saroleh di sini. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bahkan ayo orang belajar bayar jasa-jasa dulu orang para ulama, para kiai. Meredu dia tu mampu atau pada doa tu bagus-bagus. Orang doakan para ulama, para kiai, para asatid sing diperanjangkeun umurna, tambah sehat walafiat, tambah barokah ilmuna, tambah pilih rezekina, tambah istrina. Hebat, bersemangat, resep aja gitu. Ini calang apa ya ayah, balik molotot kain, dendam saya dengan. Aku setuju, aku setuju tenang. Tiba kami, bapak-bapak setuju? Ibu-ibu, aku siapkan calang apa kami? Aku ambil kalau pasang. Guys, terakhir lah kak, daripada pula turun ceramah di luluh ini. Penting para ulama, para kiai, para asatid panjang umur, sehat walafiat, barokah ilmuna, berkah rizkina, kepada turunan anu saleh bersolihah, anu mampu meneruskan perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, mudah-mudahan sing saroleh sing amanah amin. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar
masyarakat Kampung Parigi Pasir RT 003 001 Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Serang, Banten, dengan tema meningkatkan keimanan, memperdalam ilmu Islami, dan mentauladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Ahad 31 Agustus 2025, 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dengan Kori Al-Ustad Suri Serang, Ustadz Khairi Novandra, Kori Internasional dari Medan. Mubalik Ain. Atau kumaha aing we? Oh benar. Maaf. Panitia nyen barigo bender dina panggung lain hiasan dinding panggung. Dan pakai bender dia jadi, polos putih jadi. Tapi kunaon ieu panitia nyen barigo. Eta teh mere PR ka kiai ka Bubalik. Ulah katanya acara naon, alamatnya di mana? Baca bae ku dia. Si Waseh kitu ngomongna. Aing digawean kita maca bender, jadi aing teu tanya ka panitia sabab geus aya dina bender. Tolong sekecil apapun jasa orang lain harus dihargai, sabab mungkin gratis pakai duit nyetanya bawa ngurangan amplop aing awas ya pada geus dibaca mah panitia bungaheun cek panitia teu mubadir aing yen barigo. Ternyata dihargai. Atau yang dibahas ku aing itu kumaha aing bae. Itu penting aing geus maca. Temanya lu tadi ya. Alhamdulillah. Bo, tentunya ya acara itu ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses. Nah proses saya hiji aya perjuangan, kedua aya pengorbanan. Nah perjuangan anak geus kebel kawaseh nyirian tanggal bah hayang buludan di Parigi siap aya kosong saya ngan pas kebenaran saya digeser-geser naon sababna geus aya nu janji ti heula tapi cantang tuh tanggalna nu tadi di mana di Lampung engkerak balik di Lampung dia capek aing kokoloyongan keneh leuh pangge doang di kapal aing. Aduh. Jadi peristiwa di tahun kamari anu si Asep Bubarok terkenal ketika viral ngabatalkeun panitia di Lampung. Seorang dipitnah pula. Jadi panitia Lampung mere duit ka hiji oknum 50 juta. Jang mere si Asep Bubarok. Tanggana eueuh di aing. Aing nu dipitnah. Lu mah bisi, lu macan apa sih ya? Ini apa? Coba terangkan. Nah, eta asal muasalna panitia di Lampung telepon. Udah tuh Mbak, tolong diganti tahun depan ya. Iya, ngan tanggal cantang tuh. Makanya si Waseh ribet ngarobah-robah tanggal ini. Sieun gagal di Lampung, anu dikekesak. Akhirnya terjadi samingguna kamame kamari saminggu. Udah Bang, jadi tanggal itu ya acaranya pagi siang hari Minggu. Makanya Waseh dialihkan karena Minggu akhirnya. Asal nama tanggalnya beda gitu. Lain akhirnya dan nuturkan anu kasus di Lampung. Alhamdulillah Simkuring kamari berangkat pada maghrib ke Lampung. Malam tadi nyampe jam 12 malam di panitia langsung musyawarah jeung panitia anu tahun kamari nanyakeun kejadian sebenarnya kumaha nu tahun kamari dijelaskan kabeh bahkan pimpinan daerah datang termasuk Nuti Bandar Lampung lo haladir tadi. Alhamdulillah sukses daya kles daya naon-naon pulanglah saya Asep Bubarok pada lohor tadi biur ka dieu suasana geus da hidup pikiran anak nu di Lampung dedelaan aing bebek belur di dieu cek suasana ya sieun abah teu datang atuh di kamari suasana geus lawe abah bah ulah poho ya bae suka pusing tadi beres mulu dan di Lampung siap-siap naik mobil ada kadi suasana
Mbak, posisi di mana? Kerap naik cokor sabelah. Karena mobil enggak balik. Ya aku cukup aing kudu dipoto jangan mobil. Pusing enggak suas. Lemes deh. Langsung aing berangkat naik kapal feri naik nyot-nyodan. Teu bisa molor aing sieun. Meski aing kikian we. Sekali-kali aing kieu tadi. Aduh, ya Allah, suasana geus turun-turun, kering deui. Bah di mana? Tahu gelap. Geus pusing aing. Nyampe lah jam 4:30 macet saja jalan. Dia langsung alhamdulillah. Ini kabudahan keburu alhamdulillah. Itulah perjuangan. Jadi ayat pengorbanan, harta dikorbankan, benar tuh? Atau ayat tenda, ayat panggung, sound system, ayat kamera, pandai nu panitia kita nu batu. Jadi dipasang, atau dibayar. Mereka harta para jamaah, para panitia. Tinggal lunas gini cak. Kamera, harus lunas kamera. Cak, berarti aku juga. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, para pemuda, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu mengorbankan tenaga, ngebebenah ya tempat supaya nyaman hadir. Alhamdulillah. Coba ya para pemuda kreatif, masya Allah orang dia doang di taman wae. Atuh maling deuleun hakaneun. Hebat kreatif, hebat. Berkah ya taneuhna pasir parigi ya. Parigi pasir. Berkah taneuhna. Ditancepan besi bijil daun. Tadi bahas dah kadeuh. Dia kembang saha dibongkar di bawah tadi. Ngaruksak panitia. Indah. Alhamdulillah. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan, sieun gagal di acara, tapi alhamdulillah izin Allah terjadi, bisa dilaksanakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala rupa perjuangan para panitia, para jamaah, pengorbanan anak masyarakat, baik harta, tenaga, pikiran buat ngagungkeun Maulidur Rasul, mudah-mudahan sing jadi tabungan amal soleh. Rezeki na urang dia, usaha na urang dia, ekonomi na, dagang na, tani na, bisnis na, sing leuwih dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu hujan turun. Geus kumaha deui ya? Kira ku aing turun gadinya. Bo. Alhamdulillah. Orang masih diberi kekuatan iman Islam. Masih kan istiqomah, bisa dengarkan rasakan cinta kadede ulang kakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mau budak orok, budak letik, coba iuhan wae karunya ka budak kahujanan sok rekana tenda ka ditu ge sok teu naon ceuk. Anu mau budak letik mah karunya komo nu geus sare budakna bawa ka teu hujan ka ditu karunya cicing aing nitah itu budak ngagolerkeun di ditu euceuna indungna balik deui ka dieu sok salametkeun ka budak nu bara budak geus salare sok bawa heula ka imah ulah balik deui ka dieu atuh geus bubar sakalian. Bo sing jadi rezeki ka urang amin. Para petani urang dia sing subur amin. Wa ya cai hujan Allahumma sobiyan nafi'ah amin. Hujan ya sing manfaat ka urang amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sama mengabahas ka mana-mana ieu urang kuatan deul akidah urang mengenai tentang hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya peringatan aya perayaan nu nempel kana muludan teh. Dua kalimat berbeda, peringatan dan perayaan. Setiap memperingati Maulid belum tentu pakai perayaan, tapi setiap perayaan dalamnya ada peringatan. Eta dua kalimat berbeda. Maksudnya kumaha Asep? Ari ieu naon acara nu kieu mah perayaan.
ngan dina jero eta perayaan aya peringatan, aya nu diingat-ingat, aya nu dibacakeun tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi peringatan dibungkus ku perayaan, dirayakan. Sakadar memperingati teu make perayaan asep kumaha, ai memperingati maulid teu make perayaan mah doang jeda. Kiai beres sholat isya, beres wiridan, beres ngadua, datang ke jamaah nyakarep ke jamaah, hei jamaah nu berjamaah sholat isya, beres wiridan ngadua ulah kabarali, baturan kami diri 10 menit 20 menit. Aya non kiai kami rek macakeun tarikh kelahiran Nabi, niat memperingati maulid Nabi, beres tutup doa bubar, jadi peringatan, jadi nilai peringatan. Teu kudu ribet membawa tenda ka jero masjid ka heureun-heureun. Nah, anu ayat Nabi anu mana sep peringatan maulid geus ayat Nabi, henteu bid'ah. Pada nu ngabid'ah-bid'ahkeun aya nu kitu aya. Muludan bid'ah, naon nu dibid'ahkeun ana? Ai nyaritakeun kelahiran Nabi mah teu bid'ah, geus aya di dituna. Mungkin dirayakeun ana doang kieu. Maka tenda, maka panggung, sound system, aya kamera di zaman Nabi can aya. Pikir bae logika, di zaman Nabi cara aya tablik akbar doang kieu, atuh Nabi rek nyewa tenda ka mana? Can aya sewa. Ari macakeun tarikh kelahiran mah geus. Nabi mah tiap Senin nyariung jeung sahabat di majelisna menceritakan tentang kelahirannya. Itulah peringatan Maulid Nabi. Sahabat Naras, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang kelahiranmu. Rasul ngajawab, hei sahabat, kaulah kadenge tu umi kaulah Aminah. Kumaha saur cik Aminah? Saur umi Aminah kieu, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nurun adaat kusurur rum wasyam. Ummi kaulah nyarita bahwa ketika kaulah dilahirkan malam Senin 12 Rabiul Awal, Mekah dina keadaan poek ngadadak caang sabab bicil cahaya tina awak kaula sehingga Mekah caang bertembus eta cahaya kaula sampai ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Itulah Rasul menceritakan tentang maulid, kehebatan, keagungan maulid Nabi Muhammad. Eta peringatan muludan geus aya henteu bid'ah. Nabi nyaritakeun kelahiran kaula kajadian keur muludan malam Senin poek Mekah jadi aya deui moal doang kitu nu lahir. Manggi deui mah doang kitu mah deui mah moal ka aya deui. Cikampek mati balik ceu ipang lahir tengah peuting keur cang listrik pas parit. Kabalik eta mah minan nur ila tuluman. Dina caang jadi poek. Kudu orang geus nongtot rek biji. Bidan geus kolot. Salaki ceipah gigireun bidan ngebantuan. Begitu pada listrik atau bidan lumpuran paling kena nyiaran hulu oro tepoe ngapa ke gigir teuing gek salah nyekeng bidan kaget salah ceipah calangan gara-gara pada listrik hulu oro dan ngaleutikan. Aduh salah kecil ipang gogoan bumidahan geli iya malah hulu orok lain nah nanti cek yo mah hulu kobra lain nyemin si atitin dengekeun nyemin nu baru ke anak bikang parawan bejaan tak si Reni, si Yuni, si Rina bejaan, si Yuli bejaan cek si Asep Bubarok anak bikang parawan ulah peting ulit peting jengting. Nah, sababna anak tengah peuting loba orang laliar tengah peuting. Sekali matuk hulu baheuna kebel. Indungna nu sok kabebaskeun atuh. Beda anu apel udah lalaki ka imah bikangna. Moal ninja kajebak sia Yuni. Nyawa eta ninja menang rental. Berenga jinjing martabak endog. Nyogok indungna. Aceh meni peuting ka dieu nyaran heula martabak endog mah cik neng kali ka WA cenah emas seneng martabak endog ulah mibirian nyaran heula meunang mah ieu buat emak wih calon mantu teladan sogok martabak endog mak si neng kan dibawa ulin heula kuku lah peuting ieu nya atuh los bae dibebas
Akhirnya apa yang terjadi? Inulah cocok di imah nikah martabat lo anak bikang parawana didupoy kerdi nolah kayak itu bahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Parawan kudu eling ieu zaman geus diguling ugi ayeuna loba maling maling sola-sola samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli ayeuna teu bisa nyebut tai model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ke penginapan seperti ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus nangis orok kuntuan lamun geus terjadi indung wirang bapak dulur tetangga kiai salemur wirang kabagian warirang non warirang teh bau bahkan lamun dihiji mah aya nu Cina teu diusir teu digerebeg maaf resikona 40 suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosana pantes ketika aya musibah sararea kabagian bener salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kula dorake moal ngarugikeun batur ieu ceuk sateung ngarugikeun batur datang musibah sararea rugi can pernah aya gempa musyawarah gempa lewat musola lewat tuh bisa musola lagi acur kan pernah tsunami musyawarah Imam Ustad lewat tuh bisa Imam Ustad dileungit untung Ustad selamat tentang kalkalan jadi bencana datang aya nungon sanungon dah kalakuan jelema dijogjon nyeun dosa manuzila balaun illa bitunub wala rufi'a bala'un illa bittaubah mau terjadi musibah kecuali ngondang sanu ngondang jelema dijojong nyarian dosa jeung moal dileungitkeun musibah kecuali anu mahalangan sanu mahalangan jelema nu tararobat ka Gusti maka lengkah ibu bapak para santri sing jadi lengkah tobat sehingga kampung orang keluarga orang dijaga diraksa ku Allah dijauhkeun tina musibah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal daya musibah makabeh kabage makanya salah kaprah masing-masing ngeunah wae sia ka kiai ngajak masing-masing anu upaya mah tetep kiai nu disiaran bener teu ngamandian mayit kiai nu ngaboehan kiai nu ngadoakeun kiai nu nyolatan kiai nu ngagotong kiai belum nyiksa nu digotong kacau orang dulu dendam sama kakian nu ngagali kubur perkosa sekalian kesian nu dikubur maghrib asal bener dendam kakian kiai mah doakeun supaya panjang umurna atau kiai ustad bisara we sang ngurus mayit sia kiai mah ulah maot ulah kamaot ka gering ge ripuh sararea mun upaya mun bisa ngamandian gerak ku mayit dibawa ke setim sekalian masukkeun ka mesin cuci mayit bukan jadi galing butuh ku kiai butuh bohong sia tadi ngaduakeun payah teh heula maaf ayo calon ulama calon kiai mah susah nyiaranana kecuali calon artis calon pejabat balatak loba bener calon artis sok saya artis naon lamun dia aya dangdutan artis teu datang euceul bisa ngagantian heula tapi aya ustad hiji cenah dieu gering ripuh sararea ya korek Jumatan kudu libur bapak di masjid sing ngaluleung bae jadi teh Jumatan teh atuh jadi ieu teh mulai kiai can datang emang kadang teh RT datang asup ka paimbaran
antara gimana malah pengumuman. Siapa kiai ditunggu-tunggu datang-datang biaya kabar kiai gering main ceret berat. Siapa kiai gering kapaksa Jumat sementara kowe ieu diliburkeun. Kan goblok eta. Jumat libur. Jumat berontak teu bisa teh. Jumat teruskeun. Cek RT khotib sabut Pak, RT maju. RT jadi mulia gitu. Jahal aing kahae. Nah make kudu aing teh. Di lembur ieu pemimpin RT. Lamun ieu eueuh ibadah, maka di akhirat nu dikanarakakeun ti heula adalah pemimpin. Mungkin muringkak RT gitu. Padahal itu bisa khutbah, baca teh, bisa teh baca. Ayo macam mah bisa. Geus maju. Ridho. RT mah kecil. Disangka ku RT buku khutbahna huruf Latin. Ternyata buku khutbah nu kiai tinggalin. Hurufna Arab, gundul deh. Begitu RT nangtung rek khutbah dibuka ke buku. Gue kaget. Arab gundul kabeh. Ini Arab huruf Latin. Hiji-hiji aja. Cek RT aduh. Ketempuan aja. Lompat ngadadak. Pasti aing dikepung di tengah-tengah. Cicing bae, perilaku aing mah ulang sapoe. Ini huruf Latin hiji aja. Untung RT-na sering hadir Jumatan. Sok ngandenge batur khutbah bahasa Sunda. RT nyalametkeun diri. Wah goah diharu. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Cek nu hadir RT aing pada muji. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Nah hadirin kabeh nyarana karena naon-naon nu bakal dijelaskeun ku kula ayeuna. Lu hadir kabeh bengong. Atuh rek nyaho ti mah. Teh ceramah encan geus mere pertanyaan. Jadi gandeng di masjid. Lu hadir kabeh sing jawab. Teu nyaho teh. Tadi yang ngomong ge kakara. RT ngakuat hadirin sidang Jumat anu mulia. Percuma ya khutbah diteruskan sabab jelas kabeh teu nyarana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh Jumat gagal. RT pada ngaluluh di Paimbaran. RT digotong ke rumah sakit. Untuna obat tinggal di Paimbaran. Geuleuh kuat ya. Sok sia lamun penerus ulama mah susah. Makanya doakeun ieu para santri sing jadi ulama, sing istiqomah di pesantren, sing jadi penerus pejuang agama. Sampai datang perusak agama ke kampung-kampung urang. Bener. Siapkeun bentengna para santri. Siap santri? Subhanul yaumi jalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kembali Rasulullah SAW memperingati maulidnya setiap Senin sok macakeun tarikh kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti berbeda. Bahkan hebatna Rasulullah SAW can dilahirkeun ke alam dunia geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad. Ieu hebatna Rasulullah teh. Can digelarkeun tauhidna ka alam dunia geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai Nabi Adam geus nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh geus nyaritakeun bakal digelar Nabi terakhir memimpin umat akhir zaman anu bisa mawa syafaat mere syafaat ka umatna. Nabi Isa geus nyaritakeun ketika Nabi Isa ditanya ku Bani Israel, apa kau anak Tuhan? Nabi Isa ngajawab, inni Rasulullah ilaikum. Kaulah dari anak pangeran, tapi kaulah Rasulna Allah bikin arah banjir. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kenabian kerasulan kaulah geus diakui dina Quran, geus diakui ku para nabi-nabi nu sanesna. Dina Taurat, dina Zabur geus nyaritakeun
bahkan bakal aya nu nyampurnakeun syariat sabada kaula ngaranna Ahmad. Siapa itu Ahmad? Abdalu min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad adalah salah satu nama utama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi gelar ke dunia tapi ngaranna geus diperkenalkeun. Inilah agung dan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mungkin perayaan anak doang kieu anyar. Semasa hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasulullah belum pernah ada perayaan maulid besar-besaran doang kieu. Wafat Rasulullah naik khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 poe. Can pernah aya perayaan muludan besar-besaran seperti kieu. Wafat Abu Bakar Siddiq naik Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Wafat Umar bin Khattab naik Utsman bin Affan jadi khalifah katilu. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. 12 tahun jadi khalifah Sayyidina Utsman. Naik Ali bin Abi Thalib jadi khalifah 5 tahun. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah. Wafat Imam Malik 179 Hijriah. Wafat Imam Syafi'i 150 Hijriah. Wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Kapan mulai adanya perayaan muludan secara besar-besaran? Sabada perang salib kahiji. Namun perang salib kahasep, tentara Inggris mararake kongkorong salib datang ke Palestina ngabantaian umat Islam di Palestina nyaita ngarebut Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina. Sabab dianggap ke orang-orang Nasrani, orang-orang Inggris, bahwa di Yerusalem ada kota kecil di Palestina bernama Baitul Lahmi. Manehna nyebutna Bethlehem. Itulah tempat kelahiran Nabi Isa. Diakui ke orang Kristen. Yahudi ngaku, cek Yahudi, Palestina adalah tanah suci Yahudi. Sebab dulu Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar-kejar Fir'aun dan dibunuh, nyelametkeun diri ke satu kota kecil Yerusalem Palestina. Islam mengakui Palestina adalah tanah suci umat Islam. Sabab ayat Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa yang sempat dijadikan star oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Bahkan Baitul Muqaddas termasuk pernah dijadikan kiblat sholat Rasulullah. Sebelum ada perintah kiblat ke Ka'bah Baitullah. Ini sholat orang kiblat ke belah mana? Di dia lihat aing kulon belah mana? Padahal ini mati Karawang sih ya. Hah? Sebelah itu. Kulon itu. Aing sholat kiblat saya ke mana? Cuci kan itu ke kulon di dia arahnya ke mana? Padahal ini mati Karawang. Ini masalahnya tadi itu di Karawang nah. Berarti kan dia mata aing nanya, aing saya mah kurang dia sianya ho sholat tadi itu gitu aku kemana? Benar kulon kan itu benar. Nah itu Ka'bah. Ketika orang sholat di dia yang hadap kulon itu Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Ai Palestina di mana? Tolak belakang belah itu Mekah, itu Palestina. Jadi bertolak belakang arah. Ketika Rasulullah di Madinah sholat can aya perintah kiblatna ka Ka'bah Mekah. Rasulullah sholat lohor rakaat pertama kedua masih kene ka Palestina ka Baitul Muqaddas. Sudah 2 rakaat mau naik ke 3 rakaat, malaikat Jibril datang tawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Rasul dititah ngarobah badan. Kiblat sholat dirobah ulah ke Palestina tapi ke Ka'bah Baitullah. Maka Rasul 180 derajat merubah badannya dari Masjidil Aqsa langsung ke Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Tapi kayaknya diabadikan masjidnya ayah di Madinah, ayah disebut Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat. Ayah nulis haji umroh jadi ayah pernah ke kiblatnya
kumaha pembimbingnya rajin pasti dituduhkan, pembimbingnya kedua meloroi di hotel, sehingga jamaah ke Mekah tinggal kiblatin aja. Lo baru gitu, ya ongkos puluhan juta tinggal kiblatin. Si narasi ngecan nasib, amin. Si bisa jiroh ke Rasulullah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi tilu golongan di agama ngarebutkeun Palestina, Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi kaya nganu berkuasa Yahudi, Israel atas dukungan Amerika ngebantai umat Islam digagal di Palestina. Sehingga nu komen orang Indonesia, nah nih bebeakan Indonesia kebelaan Palestina non hubunganana ya jelas berhubungan. Sabab di Palestina ayat tanah suci umat Islam nu katilu yaitu Baitul Muqaddas, nu kahiji Ka'bah Baitullah Masjidil Haram, nu kadua tanah suci umat Islam Masjid Nabawi Madinah sebab ayat makam Kangjeng Nabi Muhammad, nu katilu Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina itu tanah suci umat Islam, tiga tanah suci umat Islam. Makanya kudu dibela orang ngabela nu kudu awe Palestina sih dibela kemenangan, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ketika Palestina dijajah ku Inggris, umat Islam dibantai di Palestina, anu hirup nyelamatkan diri kalalabur 1 tahun 2 tahun 3 tahun Inggris menguasai Palestina, naik kalimat tahun bangkitlah umat Islam dengan semangat jihad ingin merebut kembali Baitul Muqaddas. Di mana mimiti bangkit umat Islam gara-gara anu ngayakeun peringatan Maulid Nabi Muhammad. Di mana eta perayaan Maulid Nabi teh? Di Irbil. Irbil adalah kota di Irak. Di Irak aya ngaran kota Irbil. Salah seorang raja Irbil bari panglima perang beunghar sugih jasa manehna rela ngorbankeun harta demi perayaan Maulid Nabi, macakeun sejarah perjuangan Nabi, pikeun bangkitkeun semangat jihad umat Islam supaya mampu merebut kembali Baitul Muqaddas di Yerusalem Palestina. Saya Raja Irbil teh ngaranna Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Nama terkenalnya adalah nama terkenalnya Malik Muzaffar. Malik Muzaffar sekali namuludan mencit ontana 1000 onta, mencit kambingnya 5000 kambing. Ayo orang muludan di dia boro-boro nyumbang onta lagi eueuh. Ayo kotak hiji bisa munikeun dan kapake ku sewase bener. Bahkan ekolotan ditah ka anak ka cicing jadi hari. Itu pantok. Itu panitia mudahan. Mun nanyakeun mah bejakeun keur ka Balaraja. Geus korek, bohong, double tadosan. Anak-anak juga ngapanto, datang panitia. Assalamualaikum, ceng. Maayat cek make ka Balaraja. Kebudak leutik jujur teu bisa ngabohong. Atuh panitia kaget, cek emak. Dilacek, lihat. Berarti ayah di dapur malah jamu nikmat atau jadi bener ayah cek ayah bejana ke mana cek Balaraja di mana kayak ulang tanya tentang mah cek panitia Balaraja di mana malah kamu ditejadi goblok ya budak bisa nunda rahasia udang mana beri keluar godok kantor guys kalau tanya aing nyumbang muludan daripada aing dicirian ke masyarakat ngajarkan aing anti tulis ke panitia tulis umumkan Jumat 10.000 diumumkan Jumat cekek logo begitu maaf Raja Irbil nyumbangkan ontana sampai 1000 onta sekalian muludan pantas cek Imam Siri As-Siddiq man qasada mawdi'an yuqra'u fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawadi
illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Si saja manu maksud rek macakeun tarikh Maulid Nabi, ngayakeun muludan, rela ngorbankeun harta tenaga jeung pikiran buat muludan, maka eta jalma-jalma bakal menang taman-taman surga na Allah. Amin. Muridna naros ya Syekh, naon argumentasina jelema muludan menang taman surga? Dijawab ku Imam Sirri, li'annahu ma qasadadan kal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam ngayakeun muludan, rela ngorbankeun harta, tenaga, pikiran buat muludan anu ngancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mudah-mudahan cinta orang dibalas ku Nabi. Jujur ibu lamun teu cinta bapak, para pemuda, para santri moal kadarieu moal. Makanya cinta orang tina perjuangan orang sing dibalas ku syafaat Nabi. Tadi asalkan cinta naon ai cinta, wow, this the meaning of love. 3 pendapat cinta. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda, hei anak muda, apa itu cinta? Dijawab anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel ngobrol diberi imah di kebon di gemereng-merengit ada tente entong tikotok ti embe balatak teu kaambe bau tai. Indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Rasa indah eta nu disebut cinta budai. Bukan dua cinta, komentar orang tua tanya emak naon cinta, dijawab emak orang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri usah besok. Luka tilu cinta, komentar santri tanya santri, hei santri naon cinta, dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yuro wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini lu gareng apa? Salah maca wirid dah. Dengar apa Pak? Bo, cinta orang sing dibalas ku sapana Nabi, amin. Hayang menang sapana Nabi, hayang menang sapana Nabi, hayang. Ayo ramekeun jaga iman akidah setiap muludan orang hadir niat ngagungkeun kelahiran Kangjeng. Cenah tapi nasib ayat-ayatna nya bid'ah, ayat-ayatna perayaan nama, tapi hasanah mahmudah. Bid'ah terpuji. Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara mutayati Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma' ulama, eta disebut bid'ah terpuji. Nabi jangan ngayakeun perayaan duangkil gaya ti Nabi, tapi jerohana tidak bertentangan dengan Quran. Sabab eusina ieu perayaan muludan ningalikeun rasa keimanan jeung kacinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nabi kakudu kieu atuh asal ningalikeun kacinta sabab eueun nu bisa nyalametkeun urang. Iwati ridona Allah jeung syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad. Butuh urang ku syafaat Nabi. Jujur ngandelkeun urang tina ibadah urang lain urang teu pede lain teu percaya diri. Lamun ngukur kamuliaan urang di hadapan Allah maka salat urang nu 5 waktu maaf khusus yang pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri kualitas salat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro khusyuk tumanina can bisa ieu teuing urang dieu mah. Sarua nu bener ieu teh jamak sing semangat sarua urang dieu ame hate aing tenang berarti aing loba batur di dieu. Jujur boro-boro khusyuk tumanina ge can bis hareureun aing kursi teh anjuk.
Mau sengarin kan ayo. Bangkuk wae ge. Bangku mar. Ieu gotong marawis bantuan coba aing gawe ieu. Pang gotong teu ieu geser bangku. Ih kudu aing we. Mun tega sia ngadu titah ku aing. Geus dinya geus. Kan ieu geus. Ieu bangeuna dipabetkeun ka dieu. Mun geureum aing suku duk. Yang hidup kita bisa. Bo, jujur lamun ngukur kemuliaan orang pakai sholat 5 waktu masih jauh leres teh. Lain suudon ka Allah lain. Ngan orang arah masakeun diri, sholat orang jauh tina ka khusyuk. Boro-boro khusyuk tu manehna ge can bis. Takbir nepi ka peureum-peureum hayang kadeuleuk khusyuk. Yang musyuk setan teu cicing ngagoda gersok sabab geus janji ka Allah setan ek nyiaran dibatureun jam di neraka bisa hati umat Rasulullah urang jadi ancaman. Makanya Nabi ngajarkeun memeh niat salat dibaca heula doa perlindungan supaya setan teu ngagoda teuing. Mana kalimatnya Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayah turun. Osok dibaca heula eta ibu. Bapak-bapak osok dibaca heula eta. Eueuh hiji-hiji acan. Aya meureunang saurang aya nya. Eueuh ibu-ibu aya saurang aya. Aya. Aya alhamdulillah ibu-ibu. Dan Allah ngahampura karena ngabohong amin. Aduh, nyebut ayat agak luar leukeun. Ayat, kita mencurigakan gitu. Keur salat hate urang digoda ku setan. Naon digoda? Hate. Di salat urang. Hate ditoel. Biasana ibu-ibu tah. Salat lohor geus 2 rakaat husu-husu jadi goyah kahusuan leungit gara-gara keur salat lohor ngadenge guludug. Leungit kahusuan inget kana popoean. Buluk aduh. Oh kan popoean geus garari batat budak can balik ya Allah ulah bakal diturunkeun hujan eta keur salat wani nitah ka Allah salat ulah bakal diturunkeun ya Allah buluk Allah ulah bakal diturunkeun ya Allah popoean geus garari sami Allah buluk Allah eta salat udah guludug. Begitu tahiyat assalamualaikum buat dia utang cangcuat di dudutan rela ngorbankeun salat ngabelaan popoean utang sia aya nu kitu awewe aya jujur kahusuan leungit lalaki kitu sawana keur salat khusyuk hate digoda keur lohor inget dompet di mana dompet di tengah imah apa di dapur siapa itu pamajikan darah kayak foto sirinan coba ya Allah rasanya di dapur tapi lain asanya Allah kapan ikhlas sujud di kamar mandi membatalkan sholat budak dompet di kamar mandi hati diganggu mata diganggu ke sholat leungit kahusuan bapak lamun keur berjamaah sholat di musola di masjid hati-hati menyiburi eta bapak sok neuran samping batu oke dibaca hiji-hiji dipakai behoos can kabeuli kita keur sholat pikiran harga samping mata diganggu irung diganggu hei imah nu deukeut musola dengekeun
Ketika ayah sholat di musola, ada berjamaah, ulah ngagorengan lauk asin. Bahaya kan sholat. Terus sholat tohor bisa terlapar. Lauk asin hasilnya memulak kamu sholat. Sholat mu'id langsung aduh. Iya mah cocok menjemput. Akhir sholat mikiran lalat. Irung diganggu, mata celi. Maaf, imam udah dekat masjid ketika waktu sholat. Tolong hargai orang yang berjamaah di masjid di musola. Pareman musik ngajaga bisa itu sholat di masjid can istiqomah celi. Bisa preman insaf balik muludan lohor sholat. Allahu Akbar celi can kuat. Musik ngejelo dia ke masjid. Ya, 15 itu ke masjid kadangnya musik. Aku siapa tunggu orang goblok. Celi diganggu, irung, mata, can hiji. Maaf, ulah wakasan ulah kajamaah. Kiai nage elek, leungit kahusuan sholat kiai. Gara-gara teu mampu yang harapan tantangan hiji ieu. Naon asep? Kiai keur sholat nahan gitu. Tumbang ku eta mah geus. Sakumaha khusyukna teh leungit kahusuan. Atuh dibatalkeun hook sarokaat teh. Teu dibatalkeun geus jedeg kana gerban. Paneta dilema antara ya dan tidak. Ya tembakeun, tidak tetap dalam pertahanan. Tapi kan resikonya berat. Sok coba tolong saksikan kumaha reaksi orang sholat nahan hidup. Kita sholat nahan hidup dijubur kamu. Oh gitu. Gini asetnya kok. Ini halaman. Makanya bapak lamun keur sholat berjamaah hareupeun urang anu mencurigakan. Jubur kahulu ngagerebeg itu patut dicurigai. Eta jelema keur nahan gitu. Ulah asa-asa kagetkeun da tibui, katakeun sekalian. Weh, paret harus meledak. Sabab eta kondisi kenal potresing keur malemeh saeutik. Mun ibu-ibu mah lebih jelas awewe mah. Awewe sholat tadi itu ti rok panjang, mukena panjang, ngagerebeg di hadap ibu. Juga sholat nahan gempa. Sok ada ngalaman si akhir sholat nanti itu tanya. Bahkan dalam menit ini kamu lihat orang ke sholat orang diukurnya masih kena jauh sih dihampura ku Allah kekurangan kesalahan sholat orang amin. Balik dari orang ke majelis ke ulama dengan ilmunya yang nyampurnakan ibadah satu kue insya namun lain gara-gara sholat asep mungkin gara-gara puasa Ramadan kurang jadi mulia di hadapan Allah. Coba jawab ku diri masing-masing. Ini sehebat puasa Ramadan kurang can kurang mas puasa Ramadan karak menang nahan lapar haus doa mata mata milu puasa sumut milu puasa kayak aturan ngabuburit tungguan maghrib nongkrong di jalan sumut lain istighfar lain dikir ngagosip ngomong-ngomong tetangga mantap ngalingitkeun karena ganjaran puasa encan mata melotot ngeuleuh maksiat lalaki mah mantap hese arek ngajamin karena kasampunan puasa tukang liar komo lalaki ngeuleuh orat bicang anu seugeun mantap leungit pahala puasa. Saya dak ulama di imah bae kalau keluar tiap Ramadan seleungit ganjaran ngeuleuh orat bicang di imah untuk kegiatan salila puasa biasa ngeuleuh TV atuh sarua bae. Nah TV komo geus leuwih murah orat bicang. Ulah waka film iklan ieu geus hancur. Yang ngeuleuh TV bicang pada aya hand body. Rahasia, benar kan? Yang ngeuleuh kelek bicang batur aya Rexona. Yang ngeuleuh dada bicang batur aya sabun. Gift. Perawat kecantikan kulit.
bening nu butuh menengahan kelas tapi da eta iklan eta nyara rambung buat pakukeun and body buat ping-ping nadi deukeun Rexona buat kelek nadi deukeun sabun gigi buat dada nadi deukeun nyambung yang hiji mesti nyambung iklan teh Softtek hanya penasaran aing nepi ka ayeuna jangan naon teu dijolokkeun iklan ngalieurkeun aing iklan Softtek ajol-ajolan naon maksudna ini lebih kami mikir berarti Softtek mah jang bikang anu ajol geus kitu bae lah ulah jorok teuing bahaya geus murah orang bikang ayeuna menjarkeun urang ngabuburit tapi teu karasa buka puasa kemana ka mall di mall lain menang ganjaran leungit ganjaran atau berbagai macam orang bikang di mall aya coba pondok bujar dadana bijil si Asep sok tahu emang tahu aing pernah ka mall gaul ini muludan aing berang-berang moal ka sopir ka mall heula anu tah coy naon nyaho aing mall masuk ke parkiran mall dan turun tina mobil pakai jubah gaya bagan berang-berang satpam molototan kai curiga disangka aing teroris satpam yang bergerak dari mana pak mau kemana balik muludan ke mall bapak pakai jubah aing masalah buat lo di mobil ada apa-apa, Masya Allah, aku berkat di panitia. Tolong dibuka pak, diperiksa dulu, dibuka kantong mobil, kayak kardus 5, pasek. Kode ngelingan, sepoho setan. Buka yang pertama, kardus, talinya dibuka, jeruk. Yang kedua, bolu, bom. Yang ketiga, ranginang, opak. Dinu ka opat kejo jeung lalapna tumpangan bakar hakotok luhurna kieu eta bakar. Berarti Pak Haji balik mulu dan aing tadi ngomong saya bagawean ahli ngabongkaran kardus atau baka Pak Haji balik ka mall mah aing asup ka mall naik lantai 2 naik tangga eskalator lift berarti suku sabelah kana tangga ka hiji bikang nyodok bikang di luhureun aing dihana rokna pondok mata lurus kana jubur. Oh my god, OMG, ya Allah di mall mah barata nu isin dibalik lain nyangan nu isin orang tak kadeuleuh ka mana-mana aing nu isin nya nama teh isinna dia berjubur nonton juburian air mata aing hakikat isin ku Allah syariat isin ku jubah hante mah guguru tuh aing enggak kalah aing kamu pakai jubah coba mau pakai jaket levis cocok ngeleuna aing tungkul balik ka tangga sumut teureun istighfar astagfirullah astagfirullah sumut teureun istighfar mata teu tahu diri ngeuleuh deui sakitu teh mata kiai komo mata RT lain RT di lain di Papua kalau itu RT ini bapak lalager RT ilok bebeja awewe geus ngahaja-hajakeun leungit KR geus eueuh KR bener teh awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina parawan lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari
nempokeun ping-pingna da make kolor akina pajar gede model gaul nyian erok teu diukur make paluhur-luhur dayang kadele bojor yang kedele kenal pot ya Allah geus leungit kais dipancek nabi di mana nu opat yang geus diangkat dileungitkeun ku Allah tere deukeut kana kiamat mana cenah nu kahiji yarfa'ullahur rahmah minal qulub geus leungit cahaya hati jelema dina hati jelema geus eueuh cahaya maksudna kumaha eta jelema geus teu narima kana nasehat deelingan ku ulama lain nurut malik musuhan ka ulama loba nu kitu ulah dinu jauh di imah urang teh heula hati anak urang geus tarareas geus eueuh cahayaan beda jeung barudak baheula dinasehatan ku indung bapak budak baheula mah nurut ayeuna mah malik ngamusuhan ka indung bapana benar baheula budak ngade sora indung bapak dehem cicing budak kana dedeheman teu cicing malik molotot naon bapak anu sieun cek bapak teu ceng tibalik kayana geus taleungit cahaya dina hati eta budak benar naon deui asep yarfa'ullahul barokah minal ardi geus leungit kaberkahan di dunia ieu baheula mah urang nyekel duit 1000 balanja kana naon-naon mahi ana mah duit 1000 ngagoleh di jalan dilenjak ku budak bener teu geus leungit kaberkahan naon deui yarfa'ullahul adla minal hukami geus leungit sifat adil para penegak hukum kunaon nyararemo geus kurang adil penegak hukumna nu maling kotok di lemur eta kotok harga 20.000 malingna beunang ku masyarakat digebugan nepi ka pae tapi nu maling miliaran triliunan duit rakyat bisa ulin ka luar negeri bener teh nu maling kotok mah di lemur 20.000 babak belur pae nu maling miliaran triliunan duit rakyat jalan-jalan bebas ka luar negeri di mana ya keadilan benar teh wajar masyarakat berontak tapi insya Allah orang masih kena boga iman tetap ngajaga NKRI di harga mati Indonesia perlu dijaga silaturahmi tetap dijaga insya depan namun di sekolah Indonesia harus acakan ekonomi ajur kurang kumaha usaha benar deh germa susah ditambah-tambah deui susah sing aman baik Indonesia amin ya Allah ya Rabbah kembali pulih deui Indonesia ekonomina nutanina tenang deui karyawanna tenang deui teu aya kasieun di mana-mana insyaallah teu aya kahariwang are ka mana-mana bener tetap kurang dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbah naon deui cenah ngajadikeun ieu ciri teh kana kiamat teh yarfa'ullahul haya'a minan nisa geus leungit sifat isin setiap awewe geus teu aya ka isin nongkrongkeun aurat sabebas-bebasna geus eueuh ka isin ieu geus datang kana ciri bahwa kiamat teh datang mican areling geura sujud ka Allah mumpung ngagilek keneh nya beureum dilenturkeun keneh ku Allah geura pake zikir sabaneh dihelaskeun ieu beureum ku Allah ketika sia diberi penyakit keras beureum hayang zikir tinggal ceulik bae hayang sujud teu bisa tinggal nangis makanya mumpung lentur ieu beureum bisa ruku bisa sujud bisa ngalieur assalamualaikum bisa ngalieur assalamualaikum geura pake dia ieu memeh dihelaskeun ulah ka bae jadi beureum bae helas ripu rek ruku Padiot itu bang robot sih ya gini robotnya saya lagi mikir sih
mumpung bisa ruku bisa sujud sok saya nulis diharas dan tonggong sih kalau bisa ruku acan kita ngajung kalau kabeh siap tobat siap siap sujud siap insya Allah saya dijaga orang ku Allah amin ya Allah ya Rabbal lamun diukur ku sholat urang masih kena jauh diukur ku puasa Ramadan masih kena jauh sing dihampura kekurangan ibadah puasa Ramadan urang ku Allah amin sing panjang umur bisa pagi jeung Ramadan tahun hareup amin 2002 genep sing pagi jeung bulan premium Ramadan adalah bulan premium bulannya pre makan dan minum dan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit perut terasa melilit dan insya Allah di bulan Ramadan tidak melupakan sholat apa sholat? Sholat tetap lancar dan insya Allah di bulan Ramadan kita membentuk Ramadan menjadi bulan pertama apa pertama? Pertaubatan yang maksimal dan di akhir Ramadan kita semuanya dapat bensin apa bensin? Benar surga itu indah orang dia mau diajarkan ke taman surga si menang taman surga yang indah itu amin aja dong mau pertanyaan punya hotel itu kadenge salon harapun siang si menang taman surga yang indah itu jelas dari molotot ini panjang umur amin ya Allah ya Rabbal namun dari gara-gara salat dan gara-gara puasa Ramadan jauh kualitasnya saya kurang menang kemuliaan Allah mungkin gara-gara haji umroh pun tanpa haji bu haji anu geus ngajalankeun haji umroh jauh kene kualitas haji urang balik ke Mekah kerak menang kopiah bonus Pak Haji bu haji balik ke Mekah kerak menang abaya menang beli di hotel di Madinah ngarasakeun sedihna salat ke di Mekah beda hareupeun aya Ka'bah begitu balik kalamurna ka dieu Pak Haji bu haji titip ka balik di Mekah balik ka lemur sholat di lemurna henteu nangis deui henteu ceurik deui teu di Mekah mah ngopi kuing ceurik hareupeun aku hareupeun aya Ka'bah kumaha karakna batu geus amin meh calangapna teu percaya aya Ka'bah hareupeun niat urus sholat batu urus amin Ka'bah can percaya menang hatena lain mah niat buru-buru usin aing kabari mau jamaah hiji ta batu urus amin sholat niat atau aing babak yang nguruskeun amin belum cerita teh amin ngadenge iman pamoni lanjut teh eta serius pohon nu kakara neuleuh Ka'bah nu dibayangkeun dosa asa tepat sombong dulu Ka'bah sok kalau pun aya Ka'bah rek nyombong teu naon ayo harta itu sombongkeun loba nu leuwih beunghar di Mekah aya urang ka boga apang sahiji meuni sombong mung nanya ka tetangga atuh batu ge nyamun eta mobil 5 tahunan kadangnya dina belok naik ka mobil rem jejelitan ulah sok sombong yang mau kenal saya di Mekah jabatan nanaonan jenderal bintang 4 dipake ketika tolak nulingan Ka'bah pun ada balik ka lembur kan balik di Mekah karak naik pangkat seeutik geus mung jeung nu dihandap bener teh sadar bisa naik ka luhur teh dianteurkeun ku Nuhan makana sadar ketika cicing di luhur sing inget ka nu dihandap sahabat nu dihandap mah ongkos salah tapi bener ketiluhur sih inget kan lu dihat sebab lu dihat apa beres aja enggak
atuh saya mikirin pindah ka luhur nu di luhur mah ucang-ucang ngadenge hargana naik ekonomi ancur-ancuran teu ngapeun da gajina miliaran bener kan tapi ketika ekonomi Indonesia hancur hargana naik pan rakyat nu diheunap nu angka nu apa nu dihandap rakyat eungah bener makanya Indonesia sing aman deui amin ekonomi masih stabil deui ekonominya amin ya Allah ya Rabbal sebab imbasnya ke masyarakat di handap nu dilembut serba susah serba sulit serba mahal lieur urang masalah tinggal nganggur penghasilan budak bagi jajan adanya harga nara naik sumut pamajikan milu naik tung keripit tulang bawang diberi nyungcung tuh gablek duit kasih laki ngajak perang itu tawuran di iman pemajikan tidak dulu ngababet ke gelas kata iman salaki ngababet ke asbak perang tawuran salaki jeung pamajikan lupa bubuk kabeh parabotan rusuh sabab eueuh kasaba tapi urang ieu masalah laba tinggal di wajah-wajah sahabat alhamdulillah doakeun salaki urang ngasih berkah rezeki amin ya Allah ya Rabbal jujur eueuh kasombongan hadeupkeun ka Abah rek nyombongkeun naon kakasep rek disombongkeun ulin sia ke Mekah jadi goreng loba nu leuwih kasep Mekah mah Saudi jararancung Libanon tararas Turki mararancung ih yang sok teu pede leumpang di hotel hadeupkeun aing Saudi jangkung aing pendek Libanon bodas aing geuneuh Turki mancung aing saaya-aya alhamdulillah baik kasih teu mancung lu penting liang kahanap kabeh daripada seukeut mancung liang ka luhur itu musim hujan ngarampek alhamdulillah syukuri nikmat Allah bener tuh dan tidak pede orang Saudi jangkung yang peneken mundur ka tukang ya Allah mohon abdi biasa ka dia deui abdi syukuran Gusti nikmat daya eta nganana geus disyukuri mah hate kaubaran burudul tiburian aing jeung rombongan jamaah Afrika negro aing gabung jalan ka dieu jadi aing nu meunang alhamdulillah untuk poe teuing alhamdulillah gelis ya disombongkeun ulin ka Mekah jadi goreng sia loba nu leuwih gelis Libanon mah bening mancung loba bapak-bapak di Takarajong leumpang aing leumpang di Ciwitan Jubur ku babajikan mata kurang sih ini witan ini nyolotot kemana agak yang perlu nulis kata tabrak pembajikan sewot begitu tabrak jubur kontak cemburuan ih aing boga pamajikan cemburu ya tandanya cinta ya iyalah nya itu cinta kumaha aing lihat lah umal peuting setor balik gede wae asal balik yang 2 ka imah atau imah geus muka Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bangun nih, ya udahlah suara mobil kedengaran kok mana mau isi waseh kene ke kodok wae tak pas terus ngitung duit laju molor wae aing pantos sorangan ditinggal tidinya kana hoan pake dengekeun gua bapak-bapak lamun hayang dipikat cinta ku pamajikan sore eta resepna kumaha doa geuning sia nu matre teh lain pamajikan aing atau ileung kieu mah doa ai duit mah kieu teh mumun deui lamun kieu mah lamun kieu kudu dilatih heula
Cegi ibu Asep, doa butuh, duit butuh, ulah munafik, sia ieu mah dunia. Bener? Da kiai moal boga pasantren syariat lamun teu boga duit yang ngabangun, bener? Moal boga majelis, madrasah, masjid, lamun syariat teu boga duit yang ngabangun, bener? Ulah munafik, ieu mah dunia, butuh duit, jangan bekal ibadah. Ibu wajib nutupan aurat, kerudung busana muslimah, lain menangieun sorangan, batur menyian, bener? Dipakai ku ibu ku Senin, sabab halal, diberi heula make dunia, iya mah butuh, jangan bakal ibadah. Makanya ka ustad ka kiai sia ulah mitah wae. Ustad mah kudu ikhlas. Ustad yang jelema butuh duit. Aja. Ustad minta bayaran ke santri ngajak bantuan bayar listrik di majelis matre, ustad matre. Listrik pakai setrum nanti PLN mual nyala lamun teu dibayarna make terus ya kolotna lumayan. Ustad berilmu ka anak urang jang nyaangan belajar ngaji atuh setrumna bantuan bayar sedekah infak nya mahal teuing atuh sabulan 50.000 eta santri bayaran loba leuwihna atuh aya leuwihna ge wajar jang jajan-jajan ustad. Da ustad na ahli hisab, ustad na sahibul asma, CS asma. Sabab eta ustad dalil na kuat, la ududa illa ma'a ududi. Disampurna udud kecuali ngadendeng jeung jelema teu mawa udud. Ya Allah, ustad minta bayar. Kita set begitu bae dibahas, kunaon sih set? Coba umat Islam geus teu adil hirupna. Teu adil kumaha? Aya mayar pendidikan umum anakna ratusan ribu jutaan wani mayar, tapi jang pendidikan agama budakna supaya jadi ibadah, bisa ahli ibadah, dipeta biaya ku kiai, susah malalayar. Kumaha rek majuna pendidikan Islam. Bener? Giliran jak umum, pendidikan umum. Pak, kursus komputer Pak 500.000 bayar. Mama, kursus bahasa Inggris 300.000 bayar. Papa, cepat di majelis 50.000 per bulan infak. Bejakeun ka kiai, siapa engke diskampuskeun satahun. Tekan teu lah. Tak babaturan aing di Karawang kiai, mari puru. Kesedotan ikhlas. Mun hese berjuang jang agama sorang. Matak susah rek majuna pendidikan Islam, benar? Jadi dukung umat Islam. Ayo bangkit saberesna muludan. Dukung, bantu perjuangan para ulama, para kiai. Yang geus berhasil mah merekeun ilmu agama ka anak urang. Geuning inung bapana nu kabawa mulya. Alhamdulillah. Diukur ku salat urang jauh, ku puasa urang jauh, ku haji umrah urang jauh. Lantas apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Jawabannya cuma satu. Yang membuat mulia umat Islam dibandingkan dengan umat yang lain, gara-gara ayat cinta Kangjeng Nabi Muhammad, gara-gara ayat syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Muhaibah naros, ya Rasulullah, siapa sih umat yang paling kau rindukan? Rasul jawab, hei Ibnu Muhaibah, hayang apal ke umat tu paling ku kaula dipika cinta, dirindukeun, dipika sono, hoyong Gusti kaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Satu kaum yang akan datang nanti terakhir setelah aku tiada, mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka sangat mencintai aku dan beriman kepadaku. Ternyata urang nu tandai ku Rasulullah jadi umat anu paling dipikat cinta, umat akhir zaman. Makanya jaga si istiqomah akidah, ulah kabawa pusaka-kabar
setiap tahun orang muludan biasa muludan teruskan jalankan dengan cara bagaimanapun kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Apa dengan cara seperti ini tabligh akbar, apa dengan cara membaca sholawat di rumah sebanyak-banyaknya, niat ngagungkan karena maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang manfaatnya hampura tina segala kekurangan sing menang syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampura kau lagi kecapean pisan ia diporsir tenaga doakan sing sehat sing panjang umur. Kang Waseh sebagai pejuang tidak mudah-mudahan sing disehatkan sing berkahkan. Amin. Ya urang doa minan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.